Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Baraya Sunda Qatar. Ieu kidalang bade neraskeun hanca sironyok anu ka-10. Haturan kanggo para inohong di Bojong Rangkong. Kang Ade Sanjaya, Kang Bidin, padubes anu nuju nampi katatamuan ti negeri urang. Pamugi sing aya dina kalancaran. Atuh oge Pak Entus anu nuju mancen tugas. Kum we sadayana teh di wiji-wiji. Mangga urang ditungkeun. Hate sironyok ratu tutunggulan. Jajantungna asa coplok. Aya nu ngenyoy kana dadana. Rambut nden citra resmi nu panjang sacangkeng teh. Galing muntang tur seungit malati katebak angin leutik. Ngawani-wanikeun karep sironyok usapan buuk anak nu jadi dununganana. Nuhun Engkang, pamitaya Engkang mah luka kumaha nasib abdi. Si Bentang bari segruk nyuuh dina dada sironyok. Sami-sami gelis. Titis tulis tinu kawasa urang teu sacaket kieu. Sironyok kageleter. Sorana. Soragan permana batuk ti tukangeun. Eta dua nonoman teh kagebah bari ngalesotkeun tangkeupanana. Sironyok reuy beureum beungeutna jiga beusi meunang meuleum. Si Bantang oge bari ngeluk tungkul bari nyusutan cimata. Era meureun tingali ku bapana. Anaonan si laing ronyok wani-wani ngalakukeun lampah teu unik ka anak kaula. Gan permane bari mutir-mutir kumisna. Apa salah sama kieu si Bentang ngajelaskeun. Calik Nyai mah dikumakeun ku si kasebelan teh. Gan permana muncereng ka si ronyok. Derek-dak we si Bentang nyaritakeun kajadian nu karandapan ku manehna nepi ka ditulungan ku si ronyok. Oh, kutan teh kitu. Nya, nuhun atuh ari geus nulungan anak kaula mah. Geus gancang gara ka sawah ronyok. Hanca loba keneh. Isuk si laing milu nya ka Cianjur jeung Gan Salim tah. Gan permana bari unggut-unggutan. Bari naon kan? Si ronyok nanya. Aya hanca pagawean di ditu. Muhun kan unjuk sumangga juragan. Si ronyok bari rengkuh. Si ronyok tuluy kebat ka sawah Gan permana rek nuluykeun hanca gawe macul nu katunda poe kamari. Sedengkeun Gan permana nu jadi dununganana indit ka kandang domba. Dan citra resmi atawa nu katelah si Bentang teh nuluykeun nyeusehan. Tuluy gebrus mandi dina pancuran. Sareng se mandi si Bentang elek boboko. Pakaian dina seusehan dijembrengkeun dina sampayan tukangeun imahna. Blus asup ka dapur. Kasampak indungna keur kepres masak jeung badegana anu katelah bikenoh. Segruk manehna ceurik bari ngagablug indungna. Aya naon Nyai? Ngan derak-derak we si Bentang teh nyaritakeun naon-naon nu karenapan basa ditampian ka indungna. Bikenoh oge manco ngadedengekeun obrolan nudunganana. Tos ulah demutan gelis.
Ieu teh dodoja keur urang. Mudah-mudahan eta jalma nu rek nyieun cidekat teh bisa kacangkalak. Ambu ngabebenjokeun anak nu sahiji-hijina. Untungna aya Kang Ronyok nulungan. Dan Citra Resmi bari rambisa keneh. Ku tante kitu, Ambu bari nyangkatkeun gado anakna. Leres Ambu. Celengkeung bikenoh badegana mairan. Ti dituna mah meureun rek meper jeung ngahibur nu keur sedih. Dedegan si kenoh pendek busuk kol. Huntuna ngoh-ngor. Matana uratan bareureum. Bibirna jebleh, irungna urengih. Pipina tembem, mukna curiwis ngacung kaluhur jiga hayam rintit. Suku jebrag, jempol hungkul, jeung deui panyakit teh sok ental-entil mun nepuna laki. Muhun Den, tong kateterasan, ulah janten emutan. Kenoh mah kantos gaduh pangalaman masa digadabah di bumina urang Walanda di Tuan Debur. Cek Nyi Kenoh teu kireum-kireum. Baru iraha mana di Kenoh digadabah ku urang Walanda. Ambu ngalieu kaget. Setahun kapengkergan, sate acan damel di dieu, si Kenoh ngaguar cerita masa katukang. Kumaha kitu cariosna bibi? Si Bentang ngalieu bari nyusutan Cipanon. Kenoh harita teh keur masak di dapur. Beres masak langsung ngepel. Keur kitu samping bibi teh ngabolekak teu karasa. Balas ku ngepel imah nu sakitu legana. Nah eta mah teu kanyahoan, ditukangeun aya nu keur nyerangkeun. Panyangka mah Tuan Debur teh tos angkat ka kantorna di Manon Jaya. Si Horeng manehna teh keur nangtung ngabedega bari nitenan ping-ping Kenoh. Nya puguh we ari nu ngaranna lalaki. Sok sanajan ninggang di bule ari geus lilantara magih bau awewe mah meureun naon we nu aya di gares. Eta Kenoh dibekem ti tukang. Atuh lain ngagorowak maneh? Ambu nanya. Rek ngagorok mah tatulung ka saha kan? Da imah urang Walanda mah gede, jabat tohaga. Jauh ongkoh ka tetangga. Aya eta oge bujangna si Kusmin keur dititah ngarit. Jang maraban kudana. Kenoh daripada kekoceakan cicing we, mending pasrah. Eta baju bibi di udaran ku urang Walanda. Kutang di baragadalan, samping dicoplokkeun. Tapi ka calana jero oge digegelan ku si bule terus tunjung teh. Eta Kenoh ditindihan ku wak bulan nu jangkung badag. Teu wala kaya. Terus bibi kumaha? Dan Citra Resmi bangun penasaran. Harita Kenoh digadabah poe eta. Poe sial pisan satungtung hirup nyunyuhun hulu. Wanci haneut moyan harita teh. Mun ras inget kana wanci haneut moyan. Hate Kenoh teh sak seseblakan. Atuh. Maneh teh lain keukeuh ka si Tuan Debur mata kitu ge nya deudeuyeun meureun cik si Ambu nyelok. Eta pangalaman Kenoh digadaban ke urang Walanda. Kenoh mah meuni endah. Si Kenoh teu kireum-kireum bari aluman-aliman geumelis. Ari sugan teh sedih atawa keuheul. Geuning Nyi Kenoh mah beukian dan Citra Resmi asa kagugu ku pola badegana. Endah kumaha Kenoh? Ambu bari nyengel seuri. Atuh da teh endah kumaha agan? Geuning bule teh halabatan urang lembur wae. Eta mah aya gaya ajul gedang, krecek marmot, bangkong sapintrong, entep sendok, lini galunggung. Moal aya nu bisaeun urang Cijama mah jiga Tuan Debur. Kumaha ari lini galunggung teh bibi? Dan Citra Resmi bari nungkupan bahamna teu kuat hayang seuri. Lini galunggung teh ngarieug, ngagulutuk labuh tina kasur, ragrag kana ubin. Tah, disemet harita Kenoh teh lamun teu diperkosa ku Tuan Debur 3 poe we, sok karasa jangar kana hulu. Malah antuk nama jadi Kenoh nu sok sering ngamerkosa eta bule teh. Si Kenoh bari ngadilak dituntungan ku seuri. Lah dasar si Ambu nya kakak.
Salesna mah kenoh teh leungit ka parawanan teh ku si kehed UM tukang lahang. Umur kenoh harita karek 12 tahun. Nya atuh keur ulin di kebon jagong jeung babaturan. Teu pira diolok ku gulali. Tapi ka ancur hirup kenoh ku si wolak UM. Umur sakitu teh bibi mah geus blong teu parawan deui. Mudah-mudahan enging karandapan ku Nen mah. Ieu mah keur sabibieun. Cek si kenoh bari mulak-malik sangu nu keur diakeul dina dulang. Ambu jeung Den Sitaresmi aki-akian teu kuat nahan seuri tepi ka nyareri kulit beuteung. Ngadengekeun lakon bikenoh ka tukang. Kasedih si Bentang leungit sapada harita kahibur ku badegahna nu rada owah kalakuanana. Keur kitu soragan Permana ngagorowok di tengah imah. Kenoh. Ambu. Kan Permana nyalukan. Bari aya pikir naon kan? Kenoh nembalan. Aya naon apa menira reuwas? Ambu bari nyerilik ka tengah imah. Nah, ieu calna apa meuni gejed kieu? Dikumahakeun nyeuseuna ku si kenoh teh? Apa rusuh ye? Rek ka pasar Ciaul, rek ka jual silayung domba nu sial. Kan Permana bari ugat-ugat ngasupkeun suku karena baju panjangna. Atuh apa cik tingali heula sateu acan dianggo teh. Eta mah sanes lancingan piparantieun ka pasar. Eta acuk paranti ka kebon. Kamu bari red ningali kana sukuna gan Permana nu hese asup. Geuning salah nyepot bieu teh. Gan Permana ngelemes era koloyong di ka kamarna. Dan Sitaresmi bikenoh jeung Ambu nyareng hel sareuri ningali pamolah gan Permana nu sok rada hariweus-weus. Keur kitu di luar gedong imahna gan Permana aya jalma naik kuda make baju menak sarwa bodas, kaluhur make bedahan, kahandapna make calana bodas, diikat parengkos nangka, dina cangkengna nogel kujang pamor nu dibeuburan ku kain batik garutan. Ari dedeganana jangkung leutik, kumisna sagede boled, godegna mapaisan raraina nu bodas. Irungna mah kuwung-kuwungan mancung, alisna ngajedig. Sok sanajan umur manehna geus tengah tuwuh, tapi masih katangar gagah keneh eta jalma teh. Katingali aya 2 urang jawara ngabaradega ngaping eta menak. Dina cangkeng jawara narogel nyoren bedog maranehna duaan. Ngaping kuda eta menak tikenca jeung katuhu. Jagur, kamarana ieu nu boga imah? Kacirina mah suwung. Cek eta jalma dina tongongun kuda hideung. Laras pangesa. Sapertosna mah kitu. Jaro, cek keterokan pantona. Cek si Jagur nitah baturna nu sarua make setelan pangsi bari diariket jawara, ariket barang bang semplak. Eta jawara nu katelah si Jaro teh ngadeuketan panto. Bari uruk salam. Sampurasun. Bari keketrok. Rampes soragan Permana ti jero imah. Bari reket mukakeun panto imahna nu tina kai jati. Red gan Permana ngareret ka eta menak semurengku bari cong manehna teh nyembah. Unjuk sumangga nun, mangga kalebet bagea pisan.
bari muru nu di luhurun kuda satengah dodongkoan. Jerut eta menak teh turun di cekelan kedua jawara. Ya, bisi can apal mah. Kaula nu disebut dalam salawe teh. Ti wewengkon Selagangga. Pokna cek eta menak. Bagea atuh. Asa kagunturan madu karag-ragan menyan bodas. Wirehna jicim abdi tiasa kasumpingan menak ti dayeuh. Mangga kalebet. Ambu. Keno. Kan permana bari hari weus nyalukan pamajikanana. Si Jagur jeung si Jaro caricing di luar bari ngabaradega. Mananehna nyekelan kuda dalam salawe. Sok sanajan kan permana teh karek hawar-hawar hungkul menang bejati unggal lembur. Yen cenah dalam salawe teh Bupati Ciamis atanapi lamun jaman baheula mah disebutna teh Regen. Bupati Ciamis Cibatu Lukawentar boga salawe turunan ti 3 bibit. Gan permana karek poe harita tepung pangprok jonghok jeung jirimna. Gek eta menak teh diuk dina kursi hoe nu leungeun korsina diukir ku mangrupa gambar kekembangan. Duh, mun ashara reuwas kieu gan bari aya pikir saeuna onun. Dan permana popoyong kodan ajri pisan katamuan ku Pangagung. Kacipta we urang kasumpingan ku gubernur atau napi bupati tanpa laratan tanpa beja ujuk-ujuk nongol we di imah urang beureun kitu meureun sarua. Kulunyung Ambu jeung Kenoh datang ka ruangan tamu. Ambu, urang teh katamuan ku dalam salawe menak ti Selagangga. Kan permana bari ngabentikeun jempol katuhuna ka eta seman. Bagea nun. Ambu bari solongkrong sesalaman. Kena pangadamakeun opieun kanggo tamu. Ngadadak Ambu ngomongna oge lemes ka badegana. Mangga juragan. Cek si Keno bari kojengkang manehna ngaleos ka dapur. Nuhun pisan kana pangbagiana. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning beja. Aya hawar-hawar. Yen anjeun teh nu katelagan permana. Boga hiji turunan mojang geulis kawan teh wanti endahna kabina-bina. Jiga bidadari nu diturunkeun ti kahyangan. Cek cenah rea balarea nu kaedanan. Samalah kaula ngadenge beja. Aya saurang menak ti Manonjaya nepi ka teu kuat nemahan pati. Cenah mangga gantung karep dina tangkal pisitan alatan ditampik ka tresna ku eta mojang. Tah kaula ka dieu teh hayang pisan nyacapun kepanasaran. Eta teh bener kitu kaayanana. Dalam salawe bari ku siwal ngaluarkeun padu kecrek sarapan ekerna dihurungkeun. Kelepus dalam salawe teh udud bari gadona dicengkatkeun nandakeun manehna teh Pangagung. Pangagung teh nyaeta pajabat munayna mah. Sorot panon eta dalem teh bangun nu tenang ditenan kaayaan imah gan permana. Ret kaluhur, ret kahandap. Ret dalam salawe nempok panon gan permana nu tita tadi manco nyang hareupan manehna. Atuh kontan langsung tungkul ngeluk teu kuat atugan permana kudu padu teuteup jeung jalma nu lain samaneha. Eta teutepan dalam salawe karasa serab kugan permana. Eta mah panginten harewas bojong nun. Da rarason mah raraosan mah pun anak teh biasa-biasa wae sapertos mojang nu sanesna. Biasa disebat jajar pasar gitu. Namina awe carios jalmi sok dilangkung-langkungkeun. Tina sajengkal janten sadeupa, tina sadeupa janten 2 deupa. Gan permana bari rengkuh, sirahna unggut-unggutan, DP-DP ngarendahkeun diri.
nyambung kanu ka-11 haturan kasadayana anu nuju pancen tugas, anu nuju daramel di pabrik sewang-sewangan, wilujeng patepang, wilujeng damel, wilujeng wengi. Atuh kanggo para inohong anu nuju nampi katatamuan ti Indonesia, pamugi sing aya dina kalancaran, sing aya dina kawilujengan, sing aya dina karahayuan. Atuh emang hapunten bobo sapanon carang sapakan mangga ieu tembang karedok leunca singga jantenkeun lagu anu tiasa panglipur ati janten pamanah rasa kanggo balarea sadaya. Teu kakantun kanggo Kang Alpin, Kang Asep seueur wae anu namina Asep, Kang Lili, Kang Hedi, Kang Sentot sareng seueur keneh wae eta rerencangan emang. Kang Enjang, Kang Alex, Kang Tiar, panginten ayeuna nuju Karaseban, Kang Arifin, Kang Nandang, Kang Camsana seueur mangga wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.